tong hilap di subscribe, like, dan loncengna. Halo Sampurasun wargi Sunda Jawa Barat anu masih standby dan stay tune di channel Simping, channelnya Giwang Himawan. Subscribe atuh aduh aing minimal di like. Nah, dina babagan video ayeuna kuring rek asa poek bener tah merada ganteng atuh saiki kitu dina channel teh aing teh merada tingali gaya gitu nya. Nah, dina babagan video ayeuna kuring rek nyieun logat-logat bahasa Sunda anu aya di Jawa Barat anu kadang-kadang teh sok lucu gitu. Nah, pernah kuring ka hiji daerah nyata macam-macam ngomongna teh araran. Nu ka hiji nya eta logat orang Garut. Mang, eta teh geuningan sawah teh geuningan anu ditonggo teh geuningan dan urang. Anehnya. Jadi urang cenah. Jadi aya seutik cengkok-cengkok kumaha gitu tah. Ternyata Garut teh daerah Garut, daerah ka Garut Selatan ka ditu. Urang cenah. Ya teh pokona mah pernah ngadenge gitu lain ngarang ya. Logat Sunda anu salajengna nyaeta saladengna logat daerah Sumedang, tapi Sumedang teh Sumedang anu nyingcep gitu tah. Jadi Sumedang teh nu beurang nyingcep. Geuningan tanginas isuk-isuk, geuningan rebun-rebun, reka mana? Aneh kan nya cik aing. Geuningan tanginas isuk-isuk geuningan rebun-rebun, reka mana? Itu kan jadi beda. Da pokona mah kursa kali aing misalnya. Jadi tak rada mana enggak ada teh aya cengkok kumaha gitu. Tapi eta memang unik gitu. Enggak denge cili aing teh gitu nya anu biasa. Tapi memang di tiap-tiap daerah orang boga logat-logat masing-masing dan itulah yang menjadi suatu khas daerah lokal setempat. Eta bener luar biasa. Teuing ti mana asal usulna logat gitu. Nu katilu eta logat daerah Kuningan. Kuningan teh daerah mananya? Cilimus mun teu salah namanya. Jih cenah. Aya jih gitu nya. Nakeun bae cenah. Pan ari urang mah kadang-kadang ngomong teh nya teuing bahasa Sunda nu bener nu teu aya wae aya bae nya. Jadi wae teh jeung bae cenah. Bae da mane mah baeud bae cenah. Baeud bae rek na teu kitu cenah. Jadi aya kata bae na diganti ku kata wae na tuh diganti ku bae. Teuing nya lamun misalkan dina undang-undang bahasana wae atau bae biasana urang mah nyebut wae eta bae. Dah mane mah baeud bae. Nah dikitu bae ih. Jadi eta lah kemudian ting salah ting bener teh logatnya nya jiga kitu gitu. Nu penekanan eta logatnya rada beda di Kuningan. Kala ayo. Hush. Teh pucuk. Iklan lain. Teh pucuk ya malih iklan. Nek iklan nek lain yang penting mah teh pucuk beuki we kitu aing di endorse lain. Jiga nu ngalalarti we endorse naon. Nah, beuki mah beuli we inu artis lain, selebgram lain, channel karek meletek lah. Nah, selanjutnya video selanjutnya logat nu selanjutnya eta daerah Indramayu. Namun Indramayu Cirebon eta memang ke daerah logatna geus ka daerah aya Jawa-Jawaannya. Artinya boga bahasa lain bahasa Sunda, bahasana bahasa Jawa. Nah, tapi aya oge memang orang Indramayu, orang Cirebon memang make bahasa Sunda tapi dengan logat Jawa. Jadi Sundana nyunda maksakeun gitu nya. Jiga samodel kieu. Jih, geuningan itu rek marodol, kebae. Nya kan bae geuningan dawing mah teu kemana-kemana poe ayeuna. Jadi nya eta teh kitu nya teu kumaha. Jadi kamari teh nya eta sapisaha geuningan eta diangon di pakarangan batur. Jadi Jawa tapi ngomong bahasa Sunda gitu nya. Nya bener teh gitu nya daerah Cirebon. Nya Cirebon teh lain Cirebon kota, Cirebon agak kadian lah antara perbatasan. Jadi bahasa Sunda tapi aya logat-logat Jawanya saeutik. Lamun dina wayang mah juga si Togog gitu tah, Lurah Togog kan ngomongna bahasa Jawa. Dan memang Cirebon gitu nya. Cirebon memang daerah Jawa Barat cuman bahasana Jawa. Selanjutnya nyaeta daerah Tasik, daerah Cibalong. Nah, fungsi aing kali karang nunggal. Mun dipikir-pikirnya si Tasik itu sebenarnya logatnya teh sararua, ya gitu-gitu keneh gitu. Beda-beda lamun di daerah lain mah nya di daerah Sumedang ungat tempat beda gitu nya. Tapi lamun Tasik agak sarua, Tasik Karangnunggal, Cibalong, Cirebon ti sararua logatna. Taraju gitu, Taraju cuma rada beda. Nah, teh kitu cenah. Nah, da teu kitu, da geuningan urang mah kamari mah da teu gawe, da geuningan urang dieu mah karari itu cenah. Ya gitulah, jadi sararua gitu sih Tasik. Ampun orang Tasik da memang logatna karari tanpa tidak sadari sebenarnya logat-logat tiap daerah tuh masing-masing boga logat masing-masing gitu. Nah, jika bieu tauing ngomong logat masing-masing. Eta cuma logat orang Sumedang juga gitu. Nah, jadi urang Sukabumi. Emang Sukabumi mah loba pisan nya daerahna Sukabumi. Ditulah aneh gitu nya.
teu bisa diucapkeun kurangnya kadang-kadang sok poho deui tah. Jiga aya babaturan ngaranna teh si Ujang nya eta medok pisan gitu. Medok pisan logat. Geuningan itu teh hayam teh beti aradu. Nah, hambet kira itu geuningan. Itu nu jaluna, geuningan jeung nu bikangna barobogohan. Gitu pokoknya mah ada lah logat-logat di daerah Sukabumi emang beda-beda logatnya gitu lamun dipetakan memori aing poho gitu emang enak beda-beda. Nah aya deui logat daerah Subang tapi Subang teh kaditu pisan. Nah pokoknya juga kieu ieu usum hujan teh tong nalalaktak geuningan eta bising kabentar geulap bising kabentar geulap. Ah geuningan eta budak teh kuku cuprakan bari jeung hujanan dan juga gitu. Saru orang Subang meureun juga gitu. Tapi da aya daerah Subang, daerah mananya? Ka pesisir Subangna nya gitu nya. Nah gitu guys video tisim kuring mudah-mudahan kahibur henteu oge nya mudah-mudahan mah ieu mah. Tulis versi marane logat-logat bahasa sorangan di Instagram Giwang Himawan. Aikeun aya mention ka urang mah. Jiga kumaha gitu logat-logat di daerah mana. Nah. Tong hilap follow oke Instagram urang nyata Giwang Himawan di Instagram, Facebook mah teu boga, Twitter aya. Nah, tong hilap oge di subscribe. Nah, hatur nuhun pisan nuntos nonton dugi karengse tong hilap di like, share and comment. Saya Giwang Himawan, saya urang Giwang Himawan, sampurasun.